Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad ate ofisial di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalawan diwuwuh ku qabul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa. Diiring ku kadeudeuh kanya Gusti anu maha suci, urang ayeuna dugi kadanget ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita Raja Pati di Puncak Suci. Ayeuna kantun bagian anu ka 23 nanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Asep Gun di Palihan Bandung Majalaya. Kangge Kang Asep Gun ngahaturkeun rewu nuhun laksaketik kabingahan. Rehna parantos ngintunkeun naskah sekaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina channel ATE official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe geura subscribe heula. Ngarah langkung pogot sareng langkung sumangat deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Ning hilap di like di komennya nu saseureus-seureurna. Lainna naon mamang masok bingah kitu nya. Upami maosan komentar-komentar ti para warigi sadayana teh. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipangeserkeun atanapi dipangbagikeun. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga. Ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng Rajapati di Puncak Suci bagian anu ka 23. Kumaha salajengna sor cikopina betot simutna pagan heula tali kolorna bisi morosot, merezel, morozol, uzel, uzelan di tengah zalan. Tumpak dung dung tes. Sabar. Yeuh, ulah waka kabawa amarah kajurungku nafsu bah. Nyantai saja, nyantai. Sobat kuring mah ukur nanya lain rek naon bah. Dasa teu kaharti atuh, tengah beuting kieu aya jelema kekelendengan kene di jalan lembur. Lain kuna naon bisinya sabah. Sanu nyaho, abah jeung batur abah nu duaan teh rekna tamu ka urang lembur. Bisi teu nyaho imana pan bisa nanyakeun ka kuring kitu lain bener teu kuna kitu ulah nepi ka poporotot juga kitu bah goreng eta teh gandeng sia montong khotbah hareupeun dewek deuleu bebel ken nganggap ka dewek jalema linglung sia teh di bejaan kalah marik sasorongot kitu geuning bah make jeung nyebutkeun khotbah sagala kos teu nyaho wae khotbah teh naon teu nyambung teuing jaka sembung mawa bedog teu nyambung euy abung jelema teu nyaho kana bag-bagan agama sok atuh kumaha hayang ayeuna bah ceuk si Kardon mimiti ngusial amarahna. Geus teu kudu basa-basi deui Don, geus jelas ieu manusia teh gegedugna garong anu duaan peuting kamari teh tuh manusia itu apanan anu peuting kamari teh. Nah Don cek wigena manehna teh hayang dilalila adu renyom jeung Bah Jampang. Setan hardina sia berarti jalmana anu beuding kamari nyiksa kadua balan aing jeung nangtang-nangtang ka aing teh ari kitu mah meureun balul balil. Na bener ieu mangluk-manglukna anu geus garubukeun si lain duanda cek Bah Jampang ngalieu kadua baladna.
anu harita keur narangtung tukangeunana. Si Bahlul jeung si Bahlil teu nembalan, cukup ku unggeup bari hatena kalah jadi gegebegan. Teuing kunaon maranehna teu pati yakin lamun anu jadi gegedugna mampu ngarubuhkeun kawigeunna jeung si Kardon. Moal darekeun ngaku sarba sabab eta dua bangsa teh eraeun ku kuring apanan kapragok pisan basa peuting kamari rek markosa munding milikna Ki Eje. Bener tuh ceuk si Kardon ngahaja ngaledek ka si Bahlul jeung si Bahlil, tapi anu diledekna ukur bisa nahan amarah teu wani nembal sumawona maju ka hareupna. Sedan sia Bahlul Bahlil dasar aduh gaduh sia madeuleu aling ka itu marundur di podaran mangkruk nicakulu kieu mah ku aing deuleu. Ceuk Bah Jampang geus teu bisa nahan amarah deui. Harita keneh manehna ngirimkeun peureupna. Ngablesur eta peureub bangbaraan rek ngahanca kana sirah si Kardon. Gerakanana cepat naker nepi ka si Kardon teh sempat ngagiwar. Untung nawikeunna anu nangtung gigireunana gentak mapag peureub Bah Jampang ku peureupna. Antukna geus teu bisa dipondah deui, dua peureub bantrok kalawan masing-masing geus metakeun tanaga saperti luna. Saduk kaduk carejog. Boh Bah Jampang pon kitu deui wigeunna. Duanana sarua pada pating carijeg sabaraha lengkah ka tukang. Mireungeuh kitu si Kardon anu tadi sirahna geus disalametkeun tina ancaman peureub Bah Jampang langsung muru ka wigeunna anu katempo muringis bari nyekelan pigelangan katuhu ku leungeun kencana. Guna tina naon euy? Awas mundur. Ku dewek dilawananana aki-aki begung bongkok kieu mana ngabungohan sia tadi ka aing aki-aki begung teh, ceuk si Kardon. Kituna teh langsung malik ka Bah Jampang anu sarua keur nyekelan peureub patuhuna anu leungeun kencan. Alatan bantrokan tadi karasa nyeri nyanyautan turu komper. Muntong gede ade sia wawalak sor maju duanana sakalian mete kagok dewek modaranana sia. Seret Bah Jampang langsung ngalugas bedaukna terus diputer-puter hareupeun beungeutna. Abong garong kabisana ngandalkeun pakarang gelut teh. Kaera pisan sia dasar aki-aki hakaneun juring sia mah. Cenah naon geus ngaluarkeun siih sia teh. Ceuk si Kardon muraleng ka Bah Jampang. Saeutik oge teu saber sumawona sieun sanajan musuhna geus metakeun bedogna oge. Loba bajot sia sedan. Ari gelut mah bebas rek mau naon oge deuleu sia. Akan ieu sitalau bedog aing nu cadu asup deui kana sarangka sameme nguyup getih manusia campelak jeung jumago jiga sia deuleu. Tulus atuh. Bedog dina ceklan Bah Jampang harita keneh ngablesat rek narok kana sirah si Kardon. Tapi si Kardon oge ayeuna mah geus sayaga sarta taki-taki ti memehna. Kilak huut. Si Kardon ngalegotkeun badana ka gigir. Barang jeung kitu suku si Kardon meta nyaleber rek najong ka keplongan lawan. Hut siut. Bah Jampang oge sarua manehna lain cewara sakatiga. Geus mindeng nyang hareupan kayaan seperti kitu. Dangeak. Awakna ngadangheak ka tukang. Sedangkan bedogna dipabadkeun dipake mapag suku si Kardon. Si Kardon ngalenyap mireungeuh congog bedog lawan anu nyemprung. Rek mah pral sukuna mah. Lap. Rikat si Kardon narik deui sukuna ka tukang. Plos. Sabetan bedog Bah Jampang ngeplos ngahakan angin. Mireungeuh lawanan nu leupas tina panarajangna. Bah Jampang gancang nyusul tepus ngaheumbatkeun deui bedogna ngarah kana tak-tak lawan. Siut. Lep
si Kardo ngalepkeun sirahna ka handap. Tapi Bah Jampang gesur ti kana gerakan lawan. Bedogna harita dipalikeun, dicacar polangkeun ka handap. Rek meulah sirah si Kardon. Atuh puguh we si Kardon teh pikeun kadua kalian ngalenyap deui wae. Wuut. Eueuh deui cara pikeun nyelamatkeun sirahna, lintang ngalabuhkeun awakna ka handap. Blung kurentel. Awak si Kardon kugorentelan ngajauhan tempatna Bah Jampang. Mireuneuh musuhna anu kugorentelan di handap, Bah Jampang teu mere kasempetan. Langsung ngudag bari nyabetkeun bedaukna kana peuteung si Kardon. Sakali ieu mah si Kardon bener-bener geus teu bisa ngahindar. Sabab harita awakna dina kayaan keur nangkara. Geus eueuh lolongkrang pikeun ngagorentelkeun deui badana. Atuh wudurut modar sia gunyu. Bah Jampang ngarasa yakin bedaukna bakal ngapencarkeun sirah lawan. Tapi dina kayaan walurat seperti kitu. Trak tutup des. Bah Jampang ngagerok semu ditahan. Awakna ngacerijeg sababaraha lengkah ka tukang. Sabada laju bedaugna peunang kapapak ku pepongkol dahan kai anu harita aya dina panyekel leungeun wigeunna. Mundur don. Keun ku kuring lawanna ieu aki-aki bangsat ki patut mah sok mundur don. Bah Jampang nepi ka molotot langsung malik ka wigeunna. Pok nyarita diparung ku tunjuk sarta sentak sengor. Goblok sia, licik deuleu kunyuk, ngabunguan sia ka aing. Cek aing oge tadi maju duanana sia kehet. Lain saurang-saurang bari ngarodo wae pangabejus teh deuleu sia. Lah ngalawanan aki-aki peot bongkok jiga sia mah. Teu kudu-kuduaan. Sok we hayang nyaho jeung aing heula ayeuna mah sia. Jurig sia. Cuma gobisan sia teh. Gablek ilmuna naon sok kaluarkeun. Sia teh nyaho meureun sadewek nu sabenerna deuleu sia bocah. Gandeng lah teu kudu kokoar wae. Aing mah teu hayang nyaho. Rek saha-saha wae oge sia. Anu jelas nama sia jeung balad sia nu duaan teh. Terlebih ti garong anu sok ngokodan tukang larampin pabadog kana pakaya urang lembur. Begitu patut wae dipake agul sia kaki peot para bejuri tetelo. Kurang ajar. Dibebekeun sia teh sumut ku aing setan. Ya, serugu pelesat. Bedog Bah Jampang ngepelesat dina kecepatan gerak anu meh teu katuturkeun ku panon wigeunna. Bah Jampang harita bener-bener ngaluarkeun sakabeh ilmu kahebatanana. Hayang nyakalikeun ngabinasakeun judi lawan. Wigeunna anu tata tadi geus sayaga sarta taki-taki. Mireungeun nu jadi lawanna bebeakan kitu, manehna gentak. Ngaragrageun awakna ka handap brak, langsung deku. Hiu. Popongkol anu dijieun pakarangna dibabadkeun kana bincurang Bah Jampang. Celeng. Bah Jampang rikat ngagajrengkeun sukuna ka luhur. Sawatara eta bedogna jadi ngoleweng ka gigir, milepas awakna oge ti jolongjong kabawa ku tanagana sorangan. Wigeunna teu micen di kasempetan gentak manehna ngagembatkeun deui popongkolna kana pigeulangan leungeun musuh anu keur nyekel bedog. Wudut cebrot. Wah. Bah Jampang nepi ka ngagerok tarik naker. Bedogna sapada harita ngacelang leupas tina cekelanana. Ulah diberi ampun kena euy, ulah diberi ampun. Tinggang kayaknya sakalian huluna tah, huluna anu geus brutak teh. Cek si Kardon ngagorowo, ngahatean ka wigeunna. Da memang jeung nyana kitu anu rek dilakukeun ku wigeunna oge. Harita popongkol anu aya dina leungeunna dibabukeun deui kana sirah Bah Jampang nu harita masih acan jejeg kuda-kudana. Atuh wuut pogo we keuna pisan cebrot cerbet cekuk walau. Bah Jampang geus ngakeuak deui wae. Kanyari dina pigeulanganna oge masih keneh karasa nyanyautan. Katambah sirah jeung beungeut katut dadana beunang dibabuk ku popongkol jeung ku tenggeulan sarta tajongan wigeunna.
nyaksian ke gedugna anu dicacar jika kitu ku wigeunna. Si Bahlul jeung si Bahlil anu tadi narampokeun jadi kahudang amarahna. Maranehna langsung pating sarebrut nyabetkeun masing-masing bedaukna rek ngahancakan sakujur awak wigeunna. Curela celeng et jeung dewek sia madeula lawan bangsat yang diremukeun deui hulu teh ku aing sia. Cek si Kardon nyaho-nyaho geus nyampe bari ngobat babitkeun patok haur anu kabeneran katempo ngagoler hareupeunana. Si Bahlul jeung si Bahlil jadi pating jarik ceuk badanna. Sabab bedaugna beunang dipapag ku patok haur anu dijadikeun pakarang ku si Kardon. Bahlul, lumpat euy, moal kuat euy. Ceuk si Bahlil ngomong kitu nate teu nungguan heula ka si Bahlul. Juk berengbeng we, mahena lompat nepi ka ti bararanting. Geus teu nolih deui si Bahlul jeung gedugna. Nah, si laing moal ngilu balap maraton urutan batur si laing balol. Jor ka ditu udag. Sugan we juara ka hiji, engke menang hadiah randa atawa menang baju dulag sakedeung di lebaran. Si Bahlul geus teu hayang ngadenge, ngan berengbeng we. Manehna oge lumpat sakalumpat lampetna. Nuturkeun si Bahlil anu geus jauh ninggalkeun. Geus puguh kadua baladna bah jampang marabur mah, si Kardon leumpang nyamperkeun ka wigeunna anu keur ngabadaga. Bari nempokeun ka bah jampang anu keur nangtung bari rumanggil. Tapi sanajan geus kabeunangan jiga kitu oge, bah jampang masih keneh suaban sarta sugal nyaritana teh. Hari teh oge panuna molotot semuhurung. Pok nyarita di parung kureng hapranjug nahan amarah. Hei, penting ieu aing acan waktuna pikeun modaran sia duaan deuleu bocah. Daguan siang ke isuk atawa gitu. Dewe pasti bakal datang deui pikeun ngabedol nyawa sia duaan deuleu. Cik bah jampang kitu nate terus malik leos we ngaleos ti hareupeun si Kardon jeung wigeunna. Leumpang bari rumanggieung jiga nu hudang gering. Rek ka mana si aki-aki hakana jurig? Marukana aing rek ngalepaskeun sia kitu wae meureun. Cek si Kardon bari nyerek punuk bah jampang terus ditongtak disakalikeun ka tukang. Geut. Atuh puguh wae nepi ka dangeak beungeut bah jampang ngadangeuak. Ada lepaskeun sia goblok. Doraka deuleu ka kolot kitu petate kawarat sia. Ayo lepaskeun ieu aing rek mantok deuleu. Cek bah jampang bari sungar sengir nahan kanyari. Ngonah wae hayang dilepaskeun si aki-aki pewet. Piraku gegedug bangsat nepi ka bieu kieu jiga peuyeum kalakuan teh. Sok urang gelut deui si aki-aki pewet. Cek si Kardon terus ngoconan. Kitu teh leungeunna mah teu leupas tina panyerekna. Goblok sia setan sia. Lamun sia duaan dibejakeun ka gegedug aing, sia duaan geus pasti bakal dipencit kuriling sia. Dicacak, disisik, diwalang-walang sia gonyok. Nah saha pamimpin si laing teh aki bongkok? Di mana ngajedogna? Sakalian rek disisit kulitna ku aing, rek dijieun bedug sia. Malaur bedug di masjid geus jebol. Butuh jeung ke takbiran sia sakedeung deui saban poe deui sia. Di mana tempatna? Mbah jampang teu nembalan. Ambekanana ngahegak bakatingku nafsu ku ngadenge omongan si Kardon anu jelas-jelas nganggap hampas pisan ka dirina. Tapi da teu bisa kukumaha deui. Arek mabur nuturkeun dua urang anak buahna oge apanan teu bisa. Lantaran pundukna masih pageuh diceklan ku si Kardon. Antukna pok wigeuna nyarita ka si Kardon. Lepaskeun Don, lepaskeun. Keun bae sina laporan ka gegedugna nu ngaran si Jumha. Meh urang teu kudu capek-capek neangan. Jor, indit ka itu aki-aki pewet. Gara bebeja ka gegedug sia. Ditungguan kitu ku aing di dieu di lembur bojong nangka. Sok lepaskeun Don, karunya bisi ceurik.
Geus puguh kitu kaputusan ti Wigena mah terus we si Kardon teh nyuntrungkeun awak Bah Jampang malah bari ditajong sagarupa bujurna nepi ka ti colongjong ka hareup Bah Jampang teh untung teu neunggar kana tangkal kai oge. Jor mantog sia ka ditu aki-aki bangsat geura susul kadua balad sia jeung bejakeun ka gegedug sia anu ngaran si Jumajung. Bah Jampang geus teu nembalan deui bari jeung hate anu ngagugudug ku nafsu alatan asa diwiwirang tur dianggap hampas ku musuhna. Nyatana Wigena jeung si Kardon. Bah Jampang leumpang bari mawa hate anu ngakeremet keun sia dina hatena. Hiji mangsa manehna janji rek ngadatangan deui dua urang musuhna pikeun ngayakeun balitungan. Sanajan kabuktiana manehna kateter jajaten katiti pangarti saperti anu kalamanana tapi dina jero hatena manehna teu ngarasa eleh atawa pangartina di sanapeun musuhna masih keneh aya kapanasaran. Teu lila oge Bah Jampang geus nepi da teu jauh jarak di tempatna tadi ka imah punten. Teu lila oge si Kardon jeung Wigena geus nepi da teu jauh jarak di tempatna tadi ka imah Mang Wiharma teh. Kasampak Pak RT oge aya keneh di dinya. Da puguh panasaran meureun. Hayang nyaho kumaha bejana ngeunaan Wigena jeung si Kardon anu penting eta rek megat komplotan Bah Jampang. Anu geus pasti bakal datang deui ka lemburna. Katambah tadi maneh memeh arindit. Wigena nyarita cek kitu cek ieu pasti manehna bakal balik deui ka imahna Mang Wiharma. Sanggeus arasup ka jero imah saterusna Wigena cacarita ka Pak RT jeung ka Mang Wiharma. Cacarita ngeunaan Bah Jampang jeung kadua baladna anu bener datang deui. Anu kacendekanana manehna jeung si Kardon bisa ngarubuhkeun Bah Jampang sabalad-balad tug nepi ka maraburna. Alhamdulillah Mang oge Pak RT. Abdi duaan teh tiasa ngayonan eta paragarong anu digegedugan ku Bah Jampang. Mung maranehna pang-pang nama Bah Jampang tangtos. Dina hiji waktos bakal darongkap deui ieu teh. Malahan tiasa wae engke mah kadarieuna disarengan ku gegedug anu nelah si Jumha teh. Cek Wigena ngajelaskeun ka Pak RT jeung ka Mang Wiharma. Waduh, kumaha atuh jang lamun nepikeun ka gegedugna nu datang ka dieu mah tangtuna pangesi lembur teh bener-bener kaancam bahaya. Sabab si Jumha mah cek beja, ieu mah cek beja. Lamun geus ambek teh sok murang maring kana naon-naon. Sok sieun ngadurukan imah-imah urang lembur we Bapa Majang. Cek Pak RT ngebrehkeun ka hariwangna ka Wigena. Tenang Pak RT, abdi duaan oge moal cicingeun. Mung rupina sateu acan rengse ieu pasoalan. Abdi moal wakalunta ti lembur. Janten, abdi nyuhunkeun widi we ka Mang. Abdi bade ngiring nganjrak deui di bumi Mang kangge samentawis waktos mah. Cek Wigena menta kasapukan ti Mang Wiharma salaku pribumi. Atunya mangga teh teuing ari pikeun Mang Majang. Ulah boros sapoe dua poe najan rek salilana oge cicing jeung Mang nya teu naon atoh we Mang mah jadi loba dulur. Hatur nuhun atuh Mang upami kitu mah. Hatur nuhun pisan tina pangangkeun sareng kasayan ti Mang. Sakali deui abdi sareng pun Kardon nganuhunkeun pisan ka Mang. Pikeun anu satuluyna sararea ngarobrol ngalir ngidul. Sagala dibahas, sagala diceritakeun. Parat nepi ka wancidur bedug subuh. Can kayaan Wigena jeung si Kardon anu keur araya di imah Mang Wiharma mah urang tinggalkeun heula. Ayeuna kocapkeun di tempatna Bah Jampang. Harita wanci pabebeurang. Kira-kira liwat bedug lohor. Bah Jampang katingali keur lujag lejeg di hareupeun kadua urang baladna. Nyatana si Bahlul jeung si Bahlil.
piraku dewek kudu bebeja kasih jumlah mah bisa kumahaeun dewek dicecelehna meureun manya teu mampu ngayonan mangkruk-mangkruk pantar gitu patut berenang kita cek si Juma cek Bah Jampang bae rutret kadua baladna dajeng nyana bah sebenarnya lamun dipikir deui mah naon kehebatan eta dua mangkluk kamari-kamari mah keur kabeneran we urang sararea nu keur apes meureun bah cek si Bahlul ngedalkeun unek-unekna dewek oge sarua jeung si laing Bahlul dipikir-pikir nagablek ilmu nahaon cenah eta mangkluk teh daun nu aneh di negara kana oge tapi aparan kabuktian bah urang tiluan teh kateter ku maranehna nya daek teu daek kudu ridho teu ridho abah jeung si laing Bahlul kudu narima kana kanyataan eleh deuleu cek si Bahlil milu mairan lampang we saujratna maneh nama nyarita teh ngajadikeun Bah Jampang nepi ka molotot dasar belagu geus mah deuleu Bahlil cek dewek jeung cek si Bahlul tadi geus disebutkeun deuleu eta sakabeh teh ukur keur kabeneran unggul deuleu dewek anu keur apes nah kalah mang menangkeun ka musuh geuningan sia mah lain mang menangkeun ka musuh bah paralun teu pisan-pisan kuring mah bah nyapunten we atuh ari kuring salah ngomong mah bah sugan teh abah teh teu keur apes padahal biasan apanan mun rek indit-inditan teh abah masuk utang hitung heula bah nya eta poho dewek teh deuleu poho waktu kamari-kamari mah dasari lain ngabuburu ngajak ngajorang ka lembur babakan nangka deuleu jadi we dewek teu kaingetan sia tembal Bah Jampang asa mangge alesan terus kumaha pipet tahun urang keur kareupna bah kela dewek teh asa geuseubeul teu panggih jeung si Begang katut balad-baladna kumaha mun poe ayeuna urang kadaritu ka si Begang sekalian hayang tuker pangalaman salila maranehna ngajalankeun tugas di si Juma maksud DKT erek sharing jeung si Begang mun cek basa legeg teh mah sharing kumaha satuju henteu hayu bah puguh kuring oge hayang panggih jeung si Karsa rek menta bako bah kumaha si laing we ari maneh Bahlul satuju teu lamun ayeuna urang kadaritu kata si Begang nya hayu we kuring mah bah nah make jeung nyebutkeun satuju jeung teu satuju sagala da lain keur jajak pendapat kari ini tuh atuh bah lain kitu deuleu Bahlul dikamual nyieun keputusan sesoranganan sanajan dewek kasebut pamimpin si lain duaan tapi angger we sagarupa boh tindakan naon wae kudu sapuk jeung satujuan deuleu kitu teh sia iraha atuh kadituna bah ari cek kuring mah mending ayeuna we beungpeung beurang keneh bisi kabur hujan ding keke deui mah bah nya ayeuna piraku taun hareup mah deuleu ayo atuh geus bae teu kudu barang bawa naon cukup mawa pakarang we bisi di satengahing jalan aya begaleun pan lumayan cek Bah Jampang mungkas caritana saterusna beral we tiruanana laleumpang mapai-mapai jalan leutik rek ngacug-cug ka patempatanna si Begang gancangna carita teu kudu dicaritakeun lila di jalan urang caritakeun geus nepi we Bah Jampang ka tempatna atawa ka markas si Begang sabalad-balad harita wanci pas sore langit bengras taya tanda-tanda pihujanan panon poe masih keneh moreret jika keur waktu tengah poe aya keperluan naon meni asa tara-tara ti biasana bah asara ruas kieu dewek mah geus lumayan lila oge urang teu panggih teh nya bah cek si Begang basa geus ngariung di patengahan
sararea kabeneran keur ngarumpul si Karsa, si Duleh, si Jamiun jeung si Sumed oge aya. Kudu ruas sagala gang euy. Da lain rek mere pikarwaseun abah maka dieu teh. Nyatu hayang panggil we jeung batur saoperasi, batur saperjuangan, saprofesi. Kumaha sararea calageur di dieu usaha lancar. Cek Bah Jampang bari ngabagi reret kanu area di dinya. Alhamdulillah bah, kuring jeung balad-balad kuring dina danggat ayeuna mah keur aya dina kasehatan. Eueuh nu garering. Atuh soal pakasabahan nya aya we nirilik saeutik-eutik mah. Kumaha sabalikna abah jeung anu lainna sarehat. Cek si Begang Malik tumanya. Tapi dina kaayaan keur kitu. Nah atuh ari ujug-ujug eueuh waktosna kabujeng wadia balad ATE ofisial. Keun atunya ieu dongeng teh urang cekapkeun heula we dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang saja amit mungkur, amit mundur ti payunan para wargi sadayana. Hayu ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.